Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepangkeun nami abdi Sifanur Alfiah ti kelas 17 SMA Negeri 2 Sumedang. Dina danget ieu abdi bade ngadamel video tugas bahasa Sunda ngadongeng anu judulna Kuda Anu Ngedul. Zaman baheula aya hiji kuda anu kacida ngedulna. Eta kuda teh dipiara ku jalmi anu beunghar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang dagangan anu loba diperlukeun ku urang kota. Kusabab hoream kudu indit mawa barang dagangan, kuda ngedul teh boga rencana nipu kadununganana. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul, rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh geus ditalian dina tonggong kuda. Tapi di tengah jalan si kuda ngedul teh ngagejeburkeun si Abdul kanu walungan. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang sabab uyah nu dinu tonggongna beak kabawa cai serta teu bisa kapulung saeutik-eutik acan. Atuh sodagar teh kacida ambekeunana ka eta kuda, tapi Abdul teh teu bisa kukumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai walungan. Isukna si Abdul ka kota deui moal tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana leher kuda. Jika kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun si Abdul ka walungan. Atuh puguh wae tarigu teh beak kabawa palit. Bari jeung ambek terus balik deui ka imahna, teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda anu ngadul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan jiga kamari wae kuda teh ngagejeburkeun si Abdul deui ka walungan. Tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna karung nu dieusi ku kapas teh. Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamolah model kitu. Sabab manehna kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beratna. Kukituna tina dongeng kuda anu ngedul, ieu urang bisa nyokot piwuruh yen paripolah males jeung nipu batur moal aya mangpaatna. Sabalikna malah bisa ngabalukarkeun cilaka pikeun diri sorangan. Urang kudu rajin, jujur jeung tanggung jawab ngalakukeun dina sagala hal. Mugia carita ieu janten pangajaran anu hade keur urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.